Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangun di sareng simkuring Mang Nananagon. Dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyanak hiji jejari carios. Pedang Jakatanu bagian anu ka-10 nya baraya dinten nanti alhamdulillah Mang tiasa nyarengan di Bara Sunda. Anca garapan anu katuna waktu dinten kamari tos dugikeun ka Abah Kanta, Mang Duyeh sareng Aki Panca ujung ngawarangkong ditepas bumi na Aki Panca nyebaraya terus dugikeun kadinya pami telepat mah kumang sejati teraskeun ieu hanca kumaha cenah terasna ieu carios teh sumangga di Bandungan wae ku sadayana kintun-kintun mah kanggo sadayana wae anu mika resep mika cinta kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu anu caket pon kitu dinu tebihna anu pantos subscribe, like, sareng komen. Mang aturkeun nuhun sakali deui oge pangrojong ti sadayana ti Bara Sunda kitu nya. Anu resep ngadangukeun kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu Mang aturkeun nuhun ka sadayana. Atuh kanggo ka anu nuju daramal di luar negeri gitunya di Taiwan, Dubai, Singapura, atau napi Arab Saudi, atau napi di Nederlanda gitunya. Kasadayana wae utamina mah kumang didoakeun mugi asing aya dina kasalamatan sadayana nya baraya. Oge aya kamuliaan sareng kaberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sumangga baraya pados tanyang kolong teuing kana waktos kumang sejadi teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Lain hariku ayeuna keun mah urang tiasa geus rada lila ti sieun deui nya Jang Duyeh. Kabejana kun aya garong ceuk Abah Kanta. Nya Bah, can aya di mejana geuningan sing satuluyna bae lah. Sing ulah aya di dedengenan naon kalau mun urang teh. Pon kitu deui kana lemur anu sejenna. Tenang hirupna. Emang Mang Duyeh. Nya, sing ulah aya nanaon deui we kahayang mah keur satuluyna. Sing tiis ceuri herang panon, tentrem ayem keur taraharja. Ceuk Abah Kanta bari ngenyot kana ududna. Nya Bah, lajeng sanyana lamun ngadenge loba garong deui teh asa tenang hirup teh. Sanajan nya ge lain ka urang agarongna. Tapi nya da kitu teh anggap we karungna oge. Jadi milu kabawa teu tenang kapanan. Emang Mang Duyeh. Nya, kitu Mang Duyeh. Cikari nemutkeun Aki, nah kumaha Ki? Kinten-kintenna bakal aya deui garong atawa moal anu ngaranjah ka tiap lemur teh. Ceuk Abah Kanta menta pandapatna ti Aki Panca. Nya teuing Aki oge teu nyaho rek aya deui atawa moalna mah. Kana ika ngaranna waspada mah nya tetep we kudu sabab dari nu kitu mah teu bina ti panyakit anu sok terapkan awak urang. Sok tara kanyahoan kapanan datangna teh. Nyaho-nyaho geus keuna we kana awak urang. Tau sabab kitu urangna kudu salawasna waspada. Kudu tetep bisa ngajaga kana kasehatan. Ulah rek boga rasa maneh urang keur sehat sagala dirumpak. Da geuning ari geus gering mah katerap ku panyakit. Nya ripuh we geuningan. Tapi kaneangan ubar katu ka dieu. Tah ayeuna ieu ge teu bina.
model ayeuna garong nu keur singharepan ku urang. Urang ulah rek boga rasa maneh aman ieu lembur teh. Nu antukna kajongjonan teu merhatikeun kana keamanan. Lain kunanaon aki mah nyarita sarupa kieu teh. Bisi we sawaktu-waktu mah eta garong datang deui atawa ngaranyah ka lembur urang. Jadi ari kangaran waspada mah nya tetep we kudu. Sabab bisa anu nyaho kaayaan aman sarupa kieu teh kumaranehna mah dimarangpaatkeun kapanan. Pikeun ngajalalankeun deui sakabeh aksina. Nu akhirna matak cilaka ka urangna. Sabab urangna keur beunguh teh ya ngarasa aman. Tah kitu cek pamanggi aki mah Abah. Teu mal aki panca. Jantun kitu nya Ki. Nya memang aya leresna nami cariosan ti aki teh. Urangna ulah rek kajongjonan. Da ngarasa geus aman. Memang sae teu aya mutan teh Ki. Dari peuting ayeuna nah bagian saha nu ngaronah di lemur urang teh Mang Duye. Cek Abah Kanta nanya ka Mang Duye. Nu keur diuk di beh katuhuan manehna. Ayeuna mah bagian abdi Bah. Atuh dikokolotan ku Mang Amin sareng Ki Sardi. Ditambah ku barudak ngora nu sejenna meureunan. Tah kitu panginten Bah. Tambah Mang Duye. Oh nya halus we. Ari aya kokolotna mah. Jadi lamun dina aya naon teh moal hariwang teuing. Ari aya kolot mah. Saot si gedena aya nu ngarahkeun atawa aya nu ngaping. Abah mah isuk meureunan ka bagian ngaronana teh. Tapi sanajan nya ge lain bagianana ari Abah mah. Sok rajon we ka keur daek mah. Kaluar ti imah lumaturan barudak di pos rona. Sabab dari di imah wae masuk sesare geuningan. Ari geus maju ka kolot kieu mah. Nileuk we panon teh. Dupi akina kumaha sami sareng abdi Ki. Sok ase monok. Cek Abah Kanta nanya deui ka Ki Panca. Nya sarua we agi oge Abah. Lamun sare teh sok tara bisa lila. Bisa ukur sajam 2 jam. Atuh lilana 3 jam meureunan. Bejeng sok ese dipeuremkeun deui lamun geus beunta teh. Hileuk parat tepi ka beurang. Teu mal Ki Panca. Ari kitu mah sami atuh sareng abdi. Sugan teh kuring we hungkul anu kitu teh Ki. Jadi geuningan kitu bawaanana nya ari geus papada maju ka kolot mah. Sagala rupana sok dikarurangan. Keun we nya Ki, utamina mah urangna sing sarehat. Mohon kitu we heula panginten Ki. Kuring mah tuluy mulang heula ieu teh. Teu kuat isuku ari diukeun nilai-nilai teh sok. Adon kalaka sing sireumun. Jeung ieu cangking meniasa panas kieu ieu. Ari Mang Duye narek bareng ayeuna balik jeung Abah. Atau ari engke wae. Ceuk Abah Kanta bari cangkat ti radiokna. Nya abdi ge sami we Bah. Bade aya sareng Abah. Rek ngerjep heula sagedeung mah. Eta tuluy teuing dina engke waktuna ngarona teh. Mohon kitu we Ki. Abdi ge sami bade teras uih heula teh. Ceuk Mang Duye bari ngasongkeun kadua dampal leungeunna. Ajak sasalaman ka Ki Panca. Pan kitu deui Abah Kanta sarua mahna oge. Nya teu naon bisi rek ngadon baralik heula mah. Nuhun aki geus diaranjangannya. Teu mal Ki Panca bae nampanan leungeun anu duaan. Geus kitu Abah Kanta jeung Mang Duye maranehna sing ngaleos ci dinya.
rek tuluy marulang deui ka imahna sewang-sewangan. Ari Aki Panca sanggeusna nu duaan ari ni teh dinya. Aki Panca mana cengkat yang diukna geus kitu leumpang muru kana panto imah. Bus asup ka jero. Raket kadenge sura panto anu ditutupkeun ti jero ku Aki Panca. Tapi teu diselotkeun eta panto teh. Padu nutup we sigana mah. Sabab cik pamikirna Aki Panca keur naon cenah diselotkeun oge da moal aya jalma nu asup ka imahna. Da pueuhna naon di jerona oge. Geus kitu Aki Panca tuluy ngoloyong asup ka jero ngona. Sanggeus aya di jero gek mana diuk bari sila dina palupu anu geus meunang ngamparan ku samak butut. Reup kadua panonna dipeureumkeun. Tuluy sidakap sinuku tunggal amat Teni Panca Indra nutupi babahan nawa sasanga sirna rasana. Ujas medi ka Gustina menekung kayang agung memuntang kanu kawasa menta sangkan sakabeh jalma-jalma anu area di kampungna sing dijarauhkeun tina panca marabahaya anu baris ngaganggu kana katentraman jeung kanyamanan anu ada di eta lembur. Teu karasa wanci teh. Beuki dieu, beuki nyerelek maju ka peuting. Jalma-jalma anu araya di dinya geus eueuh saurang oge anu katenyong nglampreng. Lembur anu tadina haneuteun teh ayeuna mah jadi tiiseun lain bobohongan. Malah mah geus teu kadenge sora nu batuk-batuk acan cek pabasaanna mah. Nu kadenge ngan saukur sing saleorna sora angin anu narebak kana tetangkalan. Jeung ngikrikna sora jangkrik anu araya di sapipirieun jeung satukangeuna imah. Sakapeung sok rajeun hawar-hawar kadenge sora anjing sing caregug teu kajauhan. Anu keur mare tangara ka jalma-jalma anu area di dinya. Nu harita keur mareujeugna ngakorojod di ngona. Lamun dina peuting harita marana teh rek kambarejaan lamun ceuk urang mah. Yen rek aya karaman anu datang ka eta lembur. Cag urang tuna heula baraya kayaan anu area di lembur Cilampea. Ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahan Ki Dobleng jeung pada baturna. Nu keur lalempang keneh rek kajugjug ka lembur Cilampea. Harita kira wanci samemeh tengah peuting Ki Dobleng jeung anu sejena geus aranyog deui ka sisi lembur anu aya di tebeh kalereun lembur Cilampea. Reg Ki Dobleng jeung anu sejena katenjong ngareunkeun heula lengkahna. Tuluy sing koloyong kana sanapeun tangkal kai anu araya di sisi jalan. Gek maranehna dariuk dina saluhureun jukut bari nyararanekeun awakna kana tangkal kai. Ari leungeunna ngarelap heula kesang anu ngalucur dina beuheung jeung beungeutna. Renghap nararik napas jerona. Bajeng nyelengir kituna teh tayana wae ngarasa capek meureunan. Sabab lumayan jauh lalampahanna ti Leuweung Jati ka lembur Cilampea na teh. Sanggeus rada lila rareureuna pok kadenge surak Ki Dobleng anu nyarita ka Jamhari. Jamhari, cik sugan mah aya nu meukel cai dewek menta seutik teu kuat di tikoro meni hanaang kieu yeuh. Cek Ki Dobleng bari ngareret ka Jamhari nu keur diuk teh beh kencaeun manehna. Aya cai mah Ki Dobleng kan seutik deui meureunan rasa kuring ieu ge. Sok we bisa rek di inu mah. Nama Jamhari bari ngasongkeun ruas awi nu di jerona diisi ku cai. Gap ku Ki Dobleng di tampanan. Geus kitu manehna notor heula cai tina ruas awi. Sakedeung yang mending geus beak deui eta cai teh.
No meni uhan kieu isi mah cai teu jamari. Ganggarateun dewek ieu teh koro. Ceuk Kidobleng bari ngasongkeun deui ruas awina ka Jamhari. Kapancek kuring oge bieu satik deui. Sabab loba diuyup di jalan Kidobleng. Sama Jamhari bae nampanan ruas awi. Mos. Taina kidak euy. Darengekeun ku si laing. Ayeuna urang geus aya di sisi lembur Cilampe ayu. Pasukan ku urang dibagi opat. Anu hiji sasarana ka tebeh kidul, nu kadua ka tebeh kulon, nu katilu ka wetan, nu kaopatna ka kaler. Jadi ulah rek kagaru nu kabeh. Sababna bisi kanyarahoan ku urang lembur. Tiap regu kudu aya nu mimpin ayu. Sawarehna milu jeung dewek, sawarehna deui milu ka si laing Jamhari, oge ka si laing nolak jeung maneh Kasman. Tangke lamun geus hasil ngararanjah barangna kabeh karumpul deui di dieu. Lamun kabeh can karumpul di dieu, kade ulah rek ka anu mantog sia kumaha kahalar teh. Ceuk Kidobleng dari arahan heula ka anak buahna. Tuh kabeh ini teh sirikna reang remalan meraya. Arti cenah Kidobleng temal anak buahna. Syukur lamun geus kaarti mah. Ceuk Kidobleng. Tangke lamun saumpamana teh diruntuh lancarna atawa lamun dina aya nanaonna, misalna ya perlawanan ti Muka Imah atau ya perlawanan ti Rona jeung urang lembur, nah kudu kumaha Kidobleng? Tanya Jamhari. Oh nya lamun aya perlawanan teh mah ti warga, naon haisena binasa we atuh sia teh Jamhari. Kira aku rek diajak main gapleng mah ku sia. Kajaba lamun urang lemburna kaluar kabeh karek duruk we lemburna. Marah maranehna teu ngarudag ka urang. Tah kitu Jamhari. Emah Kidobleng. Nya ari geus aya parentah kitu mah teh Kidobleng. Jadi puguh meunang keur ka kuring jeung barudakna oge. Maksud teh kitu Kidobleng. Ceuk Jamhari. Kitu Jamhari. Tah mah ayo urang mamitian arsup ka di lembur we. Ngan kadi lari ka gabas ya. Udah ngajarankeun pagaraweanana teh. Kudu hati-hati nanaon oge. Ceuk Kidobleng bari cangkat tina diukna. Dituturkeun ku nu sejena. Geus kitu bring maranehna leumpang deui ngadareuketan kana lawang rek asup ka jero lembur. Anggeus araya dina lawang, anak buahna Kidobleng kabeh malancar harasup ka jero lemburna teh. Muru kana sasarana sewang-sewangan. Jeung saling karesingkul liwat dinu poek. Bajeng naritenan ka tiap imah rek didatangan ku maranehna. Cag urang tunah heula Kidobleng jeung pada baladna baraya. Nu geus araya deui di jero lembur Cilampe. Ayeuna urang nyaritakeun sabagian jalma anu area di eta lembur. Anu dina peuting eta can sarare. Harita di pos ronda anu aya di beh wetaneun eta lembur. Katenya aya sababaraha urang jalma nu keur dariuk dina palupuh pos ronda. Bajeng sing warangkong geutuna teh jeung pada baturna. Aya oge nu keur mareleum sampu di hareupeun pos ronda. Sing horeng eta jalma teh Rona. Anu pastina peuting harita keur kaparengan kabaragayan tugas. Dina raraga ngajaga kana keamanan jeung kanyamanan anu aya di jero lembur. Ari ronda nu keur darariuk dina jero pos di antarana wae aya Mang Duye, Aki Sardi jeung Mang Amin oge sabaraha urang baturna anu sejen. Harita keur ngadarongeng ngaler ngidul. Nyaritakeun lalakon hirupna sewang-sewangan. Bajeng sing pelenyun udud dibarengan ku sing suruputna cai kopi. Teu lila
pokadenge soraki Sardi anu nyarita ka Mang Duye keur sila teu peuti jauh ti manehna. Lain ari nu ngaronna teh geus kadarieu kabeh atawa acan Mang Duye, ceuk Aki Sardi salaku salah saurang kokolot ti antarona. Atos pami telepat maki tos kadarieu sadaya oge tema Mang Duye. Hanya syukur we ari geus kadarieu mah. Ayeuna sok bagi-bagi ku Mang Duye ngarek saheula anu kira-kira nangamitian ngarolis ngajero lemurna teh, ceuk Aki Sardi. Wios kana ku abdi heula panginten ki sareng barudak anu sapalihna. Tangke pami abdi tos kadarieu deui ame bagian anu sanesna kitu ki. Emang Mang Duye. Nya kumaha dena we eta mah. Tayeuna sok atuh barudak. Kada mari lu anu sawarehna mah ka Mang Duye. Engke nu sawarehna deui bareng jeung Mang Aminnya ngaloris lemurna teh, ceuk Aki Sardi. Tu kabeh anu ada di dinya teu signa reang meremalan. Nuhun mangga cenah Ki. Temarona Mang Duye mana tuluy ngoleset dikasih kana sisi palupu. Curut turun kana taneuh bari jeung make heula tarumpah karetna kituna teh. Teu lapok kadenge mana nyarita ka si Naut salah saurang ronda anu nepeuting harita sarua milu ngaronda jeung manehna. Ainut urang ngamitian ngulilingan heula lembur aya mah, ceuk Mang Duye. Nya kai Mang teh mah si Naut. Geus kitu mah Mang Duye jeung sabaraha urang baturna anu lobana aya we meureun ari karek tujuhan wae mah. Mimiti ngulilingan lembur bajeng narakolan kana kokol. Arah teu tambah ti isieun teuing we cenah. Bari panonna mah ari lalempang teh rulat teret tintenan sakabeh kaayaan tempat anu keur dilewatan ku maranehna. Nu ngararona beuki lila beuki maju ka kulon. Barang aranyog kana dapuran tangkal awi anu aya di sisieun jalan. Areg Mang Duye jeung anu sejena ngaeureunkeun heula lengkahna. Sabab ku maranehna ti kajauhan ka Tenyo. Lamun dina lebah dapuran tangkal cau teh anu aya di satukangeun imahna Abah Kanta siga aya sababaraha urang jalma nu keur singkul liwat dina poek bari ngadeuketan ka eta imah. Teu lapok Mang Duye kadenge nyarita ka batur-batur. Kela batur-batur ulah waka dititikeun eta kokol teh. Sabab tanya tuh waranjeun dina satukangeun dapuran tangkal cau anu aya di satukangeun imahna Abah Kanta katanyona kukuring mah siga sabaraha urang jalma nu keur singkul lewat di dinya. Nyari ku waranjeun katenyo tawan teu, ceuk Mang Duye kituna teh bari nunjuk ka imahna Abah Kanta. Nya Mang kukuring oge ka Tenyo bawa garong meureun eta teh urek ngadon karanya ka imahna Abah Kanta Mang. Sama si Naut. Anut sigana wae garong eta teh mereka bongkar ka imahna Abah Kanta meureun. Aya mah aya urang nareuketan ku urang. Tangke lamun geus puguh maranehna teh rek aton maraling ka imahna Abah Kanta. Karek ku urang cerak we sakalian. Ngan kade kudu sing hati-hatinya. Ulah rek gagabah bisi celaka, ceuk Mang Duye. Nya Mang aya tuh aya urang nareuketan ku urang teh mah si Naut. Nya aya barudak, ceuk Mang Duye bari tuluy mana ngeteyep ngadeuketan ka imahna Abah Kanta. Tuturkeun ku nu sajen ti satukangeunna bajeng geus nyarepeng kana parah bedaugna masing-masing kitu teh.
sabab cek pikir maranehna lamun dina aya nanaonna teh gampang cenah bari nyabut we. Ocapkeun ayeuna jalma anu keur sing kuliwed dina satukangan imah Abah Kanta baraya. Anu lobana aya we meureun aya karek 15 urang wae mah. Sing horeng eta jalma teh si Dolak jeung pada baturna. Nu harita geus araya di dinya keur ngincer ka imah Abah Kanta. Sanggeus si Dolak jeung pada baturna araya di satukangan imah Abah Kanta. Reg maranehna areureun tuluy malancrong ka imah Abah Kanta. Teu lapok kadenge salasa urang baturna si Dolak anu katelahna si Bogel kadenge nyarita. Lamun geus kieu narek kumaha Dolak? Narek tuluy arasup wae ka jero imah atawa kumaha yeuh? Tanya si Bogel. Mangke heula Bogel. Ontong rek janji asup wae ka jero euy. Tong heula nguran mah dina bilik imahna. Naya keneh jalma nu bareun teu atawa eueuh. Lamun geus eueuh karek urang arasup ka jero. Teh mah si Dolak. Daguan sakedeung mah tuh. Kuring rek ditanyo heula ka jero. Cek si Bogel bari ngeteyep nyampeurkeun kana bilik imah Abah Kanta. Sanggeus aya dina lebah engona si Bogel mah nong ti luar ka jero. Breh ku si Bogel katenyo. Lamun di jero eta enggon teh aya saurang awewe nu geus rada kolot keur sare dina saluhureun risbang. Tayana wae pamajikan Abah Kanta meureun eta awewe teh. Harita keur sare bajeng kerek nyegrek. Geus kitu si Bogel mah nyampurkeun kana bilik anu aya di rohangan tengah imah. Sanggeus ari dinya manehna tuluy noong deui ka jero. Breh ku si Bogel katenyo. Lamun di sajeroan rohangan eta imah teh aya Abah Kanta nu keur tiuk bade melenyun udud jeung hareup ka manehna. Renghap si Bogel narik napas jerona. Geus kitu manehna buru-buru ngaleos di dinya nyampeurkeun ka si Dolak jeung pada baturna nu keur nyarumput dina satukangan dapuran cau. Sareng sanggeus aya di sagigireun si Dolak bok si Bogel kadenge nyarita. Dolak ku dewek bieu teh geus ditenyon ka jero. Sikeuna wae ieu imah teh pangeusina ngan sakurduaan sabab eueuh deui anu sejenna geuningan. Saurang deui mah tenyona teh keur hees dingon. Sikeuna mah pamajikan eta mah. Anu saurangna deui nyatana nu jaluna nu umurna lumayan geus rada kolot. Maena mah keur diuk sorangan dina kursi bari melenyun urut. Tah kitu Dolak. Cek si Bogel. Jadi kitu nya Bogel. Ieu pangeusi imah teh ngan duaan euy. Cek si Dolak bari panonna mah tuluy mencrong ka imahna Abah Kanta. Kitu Dolak. Tah eta rek kumaha yeuh? Teh mah si Bogel bari malik nanya ka si Dolak. Wah deui waktu euy. Ayeuna mah urang ranya eta imah teh. Carana nu sawarehna mah keterokanna pantu hareup imahna nya. Tangke lamun lalaki nu keur aya di jero kaluar eurat we tong rek dengkekeun deui. Leungeunna barogod katukangkeun. Sungutna bekem ku lamak. Tanu sawarehna deui asup tina jendela nggon. Lamun duanana ku urang geus bari sadilumpuhkeun karek gasap sakabeh bandana anu ada di eta imah. Kudu sing imat ulah anu kaliwat ya. Kumaha kaharti? Cek si Dolak. Kaharti Dolak. Tembal si Bogel. Tah eta mah ayo urang jalankeun. Nu sawareh milu jeung dewek ka hareup. Anu sawarehna deui arasup tina jendela nggon nya. Cek si Dolak bari ngeteyep kituna teh
nyamperkeun kana hareupeun panto imah. Sang geus nerepi kana palupuh tepas. Tuluy maranehna marancat kana palupuh. Teu legog aranyog kana hareupeun panto. Sidolak mana tuluy keketrok kana eta panto. Ari Abah Kanta nu harita keur aya di jero. Barang kumanehna kadenge aya sora nu keur keketrok kana panto imahna. Manehna teu silikna setengah ngarenyag. Sabab ngarasa kagebah. Keur meuceuna ngarasakeun ngeunahna urud. Jeung anteng ngalamun. Teu lila ti luar kadenge deui sora nu keketrok kana panto. Malah masa bege tambah atra ayeuna mah kadengena. Pok Abah Kanta nu keur diuk sorangan dina kursi teh kadenge nyarita. Ai nasahanya tara-tara ti sasarina supaya akibat aya jalma nu ngadon keketrok kana panto imah. Moal barudak mah nu keur ngararonda kitu. Ceuk Abah Kanta bari jangkat tina diukna. Geus kitu leumpang nyamperkeun kana panto hareup. Sanggeus aya di hareupeun panto reg Abah Kanta ngaraneg. Tuluy naong heula ti jero kaluar tina liang bilik. Breh kumanehna katenyong. Lamun di luar teh geus aya sababaraha urang jalma nu keur sing badega jeung marasat pedogna. Atuh Abah Kanta tamah beuki ngarenyag da nya kitu teh. Pok kadenge deui manehna nyarita sorangan. "Bu, cilaka babua garong ieu. Nu ayeuna keur area di hareupeun imah aing teh. Sabab dina tangtungan jeung rupana oge teu warau. Kudu kumaha lamun geus kieu nya. Mangkani lobahan eta garong teh. Ari ku aing rek diayunan. Hariwang deui ka pamajikan. Isidor pada ngaroga hala. Arek diantep wae piraku deui." Ceuk Abah Kanta katanya banget bangun nu bingung. Barang keur ngahulang di satukangan imahna kadenge aya jalma nu nyebut bangsat. Sing horeng eta jalma teh Mang Duye jeung pada baturna. Nu harita rek nyarek ka garong nu keur narae kana jandela. "Turun sia bangsat. Ayo turun. Lamun teu turun diparajegan tah cokor teh." Ceuk Mang Duye bari mulak cangkeng kituna teh. Ari batur-baturna eta garong anu can marancat kana jandela. Bahana tuluy nyalampeurkeun ka Mang Duye jeung pada baturna. Sanggeus araya di hareupeun Mang Duye jeung anu lian, pok salah saurang teh eta garong anu ngaranna si Kalong kadenge nyarita. "Kurang ajar sia. Kumaha wani ngahalangan kana pagawean dewek jeung batu-batu dewek. Nangos bosan hirup sia teh." Ceuk eta jalma anu katelana si Kalong. Kituna teh bari malotot ka Mang Duye. Ari Mang Duye nenjong musuh-musuhna geus araya di hareupeun manehna. Pok manehna kadenge deui nyarita. "Memang kewajiban dewek sia keur ngahalangan pagawean si laing mah. Sabab dewek jeung anu sejena dina peuting ayeuna teh keur ngajalankeun tugas si laing hayang nyawa. Keur ngarona pikeun ngajaga kana keamanan jeung kanyamanan anu aya di lemur. Kari-kari ayeuna aya aranjeun nu rek ngadon kalakah, rek ngin kakacauan di lemur. Jadi wayahna kukuring anjeun jeung batur-batur anjeun rek diraringkus saenakeun oge. Dipasrahkeun ka tua kampung anu satuluyna bakal dibarawa ka dayeus sia. Kumaha na kahalarti ku anjeun?" Ceuk Mang Duye geus teuning-teuning ludeung nyaritana teh. "Kurang ajar sia. Dicungah. Dak, podaran ieu jalma teh euy. Ulah rek dihirupan deui lamun bisa mah. Tuman teuing." Tema si Kalong bari maneh parentah ka batur-baturna sangkan nyerek ka Mang Duye jeung pada baladna. "Kalem,
anu kieu mah kalong bagian dewek atuh. Awas rasakeun sia cudung kieu. Cek si Jahdi bajing mendingan sakilat loncat ka hareup narajang ka Mang Duyeh kebereup katuhuna anu buleut. Dipake ngahanca kana puceuli kencana Mang Duyeh. Bara Sunda mung sakih heula cagara pandongeng dina jajar cariyos Pedang Jakatanu bagian anu ka-10. Insyaallah bagian anu ka-11 namanawi parang kumang sajadi teraskeun deui dina waktos anu sami mangaturkeun nuhun kana sagala piperhatosanana. Nukeun diapunten bilih wasir kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit ka bara Sunda sadayana. Wilujeng kantun per mios.